ai dipake tiktokan wae mah joget-jogedan nurutan anu viral lagu nu teu jelas diturutan viral itu ku kieu doang oge lagu eta viral be utah uger eta kikituan naon coba eta viral be kikituan doang ya akhir zaman ya utah uger ongkek eta nanaonan kikituan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi qad aujada bin nurihi nuron ammal huda sabaqal awwali wa fi wujudihi bi asriha kullun bihi minhu bihaqiqatil mubtada faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun faya ibadallah tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim tabarukan bi dzikrillah a'udzu billahi samiil alim minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadin wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan yasfa'u yaumal qiyamah salasah al-anbiya summal ulama summas suhada. Wa qala qaulul ulama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kasirat diraati wal ibtihal daimas su'al ayyujayyinahu bi mahasinil adab wa makarimil akhlaq payaqulu bi du'aihi Allahumma hassin khalqi wa khuluqi Allahumma jannibni munkaratal akhlaqi. Wa qala qaulul ulama pasubhanahu wa ta'ala min malakin aujada nuran nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla ayyahluqa adama minatin. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha ulama'ikal mukarramin al-mu'addamin wa tulhimuna biha ilman laduniyan bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa tarjuqana biha pahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma man kana fi uluwihi kainun bi ilmihi muhitun bi lutfihi syaripun walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidah, sepuh bini sepuh, lamjudkar ismuhum wa yurja du'auhum bil khair takdiman wa takriman. Hapunten ka para guru, ka para ajengan, ka para kiai, ka para sepuh, baik guru setempat, ajengan kiai setempat maupun sepuh ajengan kiai undangan. Hapunten bilih teu kasebatkeun satu persatuna teu ngirangan rasa hormat anu sangat diteda pidoana. Bil khusus anu sangat kusim kuring dihormati guru urang Syaihi wa Syaihuna al-Mukarram Akang Kiai Dudi, oge guru urang al-Mukarram Akang Kiai Samun selaku DKM, sepuh urang Abah Haji Rubin, sadayana para kiai, oge guru urang al-Mukarram Akang Kiai Jum'an, sadayana para kiai, para ajengan, para guru. Urang doakeun mudah-mudahan ieu guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditambih-tambih kabarokahan yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing kenceng amina ngadoakeun kiai supaya urang kawalatraan ku kabarokahanana. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala berkah ilmuna, berkah rizkina, makin diangkat darajat ku dunya jeung ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Utama nama urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sing selalu dipasihan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga urang tiasa istiqomah belajar menimba ilmu daripada guru-guru urang. Amin ya rabbal. Wa kadzalika min jumlati daulatul umaro, aparatul pemerintahan teristimewa anu sangat kusim kuring dihormati Bapak Lurah, teristimewa Bapak RT, Bapak RW, segenap para pejabat, segenap para pemimpin baik nu hadir maupun nu teu hadir. Bapak Lurahna hadir apa henteu?
Bapak RT na hadir apa henteu? Bapak RW na hadir apa henteu? Haladir. Urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintahan urang, para pejabat urang sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanana sing dicatat ku Allah jadi ladang ibadah. Utamana urang doakeun para pejabat urang, para pemimpin urang sing selalu dibimbing ku taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga selalu dijadikan para pejabat anu amanah, adil, tur bijaksana hingga bisa mawa lembur urang jadi lembur nu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Amin ya robbal. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdiri nyata dari ketua, wakil ketua, bendahara, penggerak, dermawan, pencari dana. Teristimewa nyata Bapak Ade Ropiudin sebagai ketua panitia, oge Bapak Ipung beserta jajaran kepanitiaan. Urang daroakeun mudah-mudahan segenap para panitia anu semangat di awal acara hingga sampai detik ayeuna. Mungkin mereka korbankan tenaga, korbankan waktu, korbankan pikiran, didukung ku masyarakat sadayana. Masyarakat ikut andil, masyarakat ikut berkorban, semangat mengorbankan tenaga, harta, pikiran. Tiada lain yang pertama membuktikan rasa kebahagiaan, membuktikan rasa keagungan, ngabuktikan rasa syukur dilahirkeunana seorang hamba anu sangat istimewa, hamba anu sangat luar biasa, abdalul mahlukat wa abdalul maujudat, imamul anbiya sayyidul mursalin. Mudah-mudahan pengorbanan masyarakat sadayana, pengorbanan urang kabehan, bukti rasa syukur urang kabehan sing sesuai dengan pangandika Allah la ajidannakum, sing ditambah-tambah kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dagang mudah-mudahan sing bararokah dagangna, anu tani sing bararokah tanina, anu usaha sing barokah usahana, anu bisnis sing meledug bisnisna, anu nyupir sing maju terus nyupirna, nu barogah hutang sing launas hutangna. Sadayana ngabuktikeun rasa syukur ka Allah, ditambah-tambah kaberkahan rizkina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sareng mudah-mudahan pembuktian syukur urang sadayana sing ngajadikeun sakumaha janji Allah nyata wala in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan urang kabehan sing diraksa ku Allah, sing dijaga ku Allah tina sakabeh musibah, sakabeh balai, terutama beusi aya anu keur teu damang enggal disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Besi aya anu keur galau singgera dibere jalan keluarna ku Allah Subhanahu wa taala. Anu usahana dibere can dibere kalarisan ku Allah, buru-buru dienggal dibere kalarisan ku Allah Subhanahu wa taala. Intina sadayana dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, urang langsung baik Bu, bios langsung bios. Kajen langsung kajen. Ibu masih saremangat? Masih saremangat. Rek nepi jam sabaraha? Nepi ka subuh. Teu sieun ieu angin gede teu sieun. Kuring masieun urug ya ugag-igeg bae panggungnya. Moalnya mudah-mudahan sing diraksa ku nyata urang ku Allah Subhanahu wa taala berkah Maulid Nabi. Amin ya robbal.
Amin ya robbal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, urang langsung urang ngaji heulan. Gampang seserian mah bunya. Urang ngaji heula gampang seserian mah da aing ngaji jeung ibu-ibu teh kudu aya seurian bae nya. Komo dihareupna ibu-ibu kabeh ieu. Itu pertanda ngaji kudu aya seurian ieu. Sebelum mengaji jeung ibu-ibu teu seuri, panitia beak isukan. Kiai kos kitu dipanggil, ngaji be ngaji cenah. Ngaji mah atuh mingguan ge jeung kiai ngaji cenah lain. Mudah-mudahan sing barokah urang sadayana, amin. Mudah-mudahan sing barokah urang sadayana, amin. Ya robbal, ya robbal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jawab sing kompak penting ayeuna urang keur memperingati hari lahirna saha? Halo? Halo? Urang penting ayeuna keur memperingati hari lahirna saha? Kangjeng saha namina? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sok sakedik tingali Bu supaya urang tambah nyeta kenal ka Kangjeng Rasul. Di antara na aya sebahagian ulama ngabahasakeun al-mahabbah tatsba'u al-ma'rifah. Ta urang ngayakeun muludan teh ieu teh supaya tambah mahabbah ka Kangjeng Rasul. Supaya tambah cinta ka Kangjeng Rasul karena dengan ayatna mahabbah, dengan ayatna cinta setiap tahun diperingati nyata hari lahirna tatsba'u hal ma'rifah. Ieu teh narik-narik kana kenal ka Kangjeng Rasul, narik-narik wauh ka Kangjeng Rasul dikala urang geus kenal ka Kangjeng Rasul hingga ngabuktikeun setiap tahun datang muludan urang memperingati, urang berkorban tasakuran ngabuktikeun bunga cinta mahabbah ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan kejaga di poe kiamat Kangjeng Rasul waweuheun ka urang hingga nyapaatan ka urang kabehan, amin ya robbal, amin ya robbal. Bu, nabi nu diperingati ku urang penting ayeuna nabi na saha namina? Nabi saha? Nabi Muhammad lahir ke alam dunia itu dalam keadaan yatim. Awas ya. Nabi nu diperingati ku urang penting ayeuna lahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun dalam keadaan yatim piatu. Jadi umur 60 tahun Nabi nu ke diperingati ku urang penting ayeuna sudah merasakannya eta letihna, sudah merasakannya eta capekna, sedihna nu luar biasa menghadapi kehidupan anu aya bakal datang dengan keadaan tanpa indung, tanpa bapak. Awas. Jadi Nabi Muhammad umur 6 tahun itu sudah tidak ibu, tidak bapak. Dalam keadaan yatim piatu, merasakan bagaimana menjadi seorang yatim piatu, menghadapi kehidupan, kerasnya kehidupan, sedihnya kehidupan tanpa ibu, tanpa ayah. Bagaimana rasanya menjadi yatim, bagaimana rasanya menjadi yatim piatu, hidup tanpa ibu, hidup tanpa ayah, sehingga Kangjeng Nabi Muhammad saking cinta ke anak yatim, sehingga Kangjeng Nabi Muhammad saking dedeh ke anak yatim. Kenapa? Karena Kangjeng Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu hingga cek Kangjeng Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kaulah jeung jalma anu cinta nu peduli terhadap anak yatim bakal babarengan menuju surga na Allah Subhanahu wa taala. Aya di dieu yatim aya seueur yatim seueur. Urang doakeun mudah-mudahan yatim sing dipasian kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing diangkat derajat baik ku dunia maupun ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bu, Nabi nu diperingati ku urang lahir dalam keadaan naon? Jawab sing kompak, dalam keadaan naon?
umur 6 tahun dalam keadaan apa? Nabi urang boga bapak saha ngaranna? Abdullah. Boga ibu ngaranna saha? Boga paman ngaranna saha? Pan ngerenyang. Boga paman saha ngaranna? Boga aki saha ngaranna? Tolib keneh wae ya. Tolib we. Bo awas supaya tambahnya tak kena ka Kangjeng Rasul Nabi nu ke diperingati kurang penting ayeuna ngabogaan nyaeta bapa, ngabogaan nyaeta ayah saha bapakna? Abdullah. Saha indungna? Saha pamanna? Talib. Saha akina? Talib ya pokoknya nama lah. Asal geuning tungtung nabe. Pamana? Talib. Akina? Talib. Uyutna? Talib. Awas. Sagasahnya tinggalkan. Kita tinggalkan urusan talibnya. Udah ngejawabna tuh paman talib. Aki talib. Uyut talib. Boga uak talib keneh wae deui ge. Tah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi nu ke diperingati penting ayeuna ku urang. Ieu termasuknya eta hamba anu sangat istimewa. Hamba anu sangat mulia di mana tingali asal penciptaan nabi nu ke diperingati ku urang ye. Asal penciptaan anak bu Kangjeng Rasul diciptakeun tina naon? Tanah liat. Tanah liat. Halo. Ieu nyarambung teu ngajina ieu nya. Halo. Nyambung. Atuh geuning tanah liat aing. Bo. Euy. Aing muludan tiap tahun urangnya penciptaan Kangjeng Nabi tina taneuh liat deh. Bo Kangjeng Nabi penciptaan asal penciptaan Kangjeng Nabi diciptakeun ku Allah tina naon? Tina naon? Alhamdulillah. Kangjeng Nabi diciptakeun tina Nabi Adam Abul Bashar bapak urang diciptakeun tina naon? Tina naon? Taneuh naon? Awas ya. Tuh dari penciptaan saja Nabi urang itu beda jeung nyata Nabi Adam Abul Bashar. Nu matak Nabi Muhammad Nabi urang nu diperingati penting ayeuna istimewa. Luar biasa muliana. Kenapa? Karena penciptaan anak oge beda. Betul? Nabi Muhammad asal penciptaan diciptakeun ku Allah tina cahaya. Lamun bapak urang Nabi Adam Abul Bashar diciptakeun tina taneuh naon? Liat. Aja dah asal taneuh longsor we. Tuh jadi awal penciptaan Kangjeng Nabi tina cahaya. Bapak urang Abul Bashar yeuh urang oge diciptakeun asal penciptaan manusia diciptakeun ku Allah tina taneuh. Jadi urang teh diciptakeun asalna tina naon Bu? Tina taneuh. Ai kenteng tina naon? Ai bata tina naon? Dulur lain urang ka kenteng. Ka kamisan eta. Ya Allah. Awas. Jadi asal penciptaan Adam itu tina taneuh urang itu asalna tina saripati taneuh mangkana watak jeung sifat manusia itu beda-beda. Naon sababna? Kena diciptakeunana tina taneuh. Aya anu hasud wae pagaweanana.
aya anu syirik bae, hasud bae, pagawean ngadu-ngadu ewa ka dieu ewa ka ditu, ngadu-ngadu ieu sabukeun ka itu ieu ka itu, wajar ngaranna ge manusia diciptakeun tina tanuh nu sok ngadu-ngadu nu sok ewa eta diciptakeun ku Allah tina tanuh sangketa. Bener? Betul? Aya jelema bagur rajin sodakohna, rajin ngawakafkeun tanahna, rajin ngahibahkeun tanahna, lamun rek acak puludan teh mehna mah ternyata tara iuran ilu jeung masyarakat, kami bagian mayar anuna, kami bagian mayar anuna, itu manusia wajar sebab diciptakeun tina taneuh anu bager kos kitu eta teh diciptakeun tina taneuhna taneuh wakapan. Bager. Bener? Aya anu sombong. Gagahna sombongna, asapang ayeuna, asapang gagahna, asapang hebatna. Wajar manusia tina taneuh nu sombong ngarasa panghebatna, panggagahna diciptakeun taneuhna taneuh tinggi. Bener? Aya gedeung-gedeung COD, gedeung-gedeung paket, kudung-kudung balanja eta diciptakeun tina taneuhna tanah abang. Aya anu labil jelemanya, ayeuna kieu isukan mah beda deui, isukan kieu beda deui, eta diciptakeun tina tanah longsor. Teu awas sing ade. Ya kita tinggalkan urusan masalah tanah, urang kembali nyata ka Kangjeng Rasul. Memeh urang ngabahas akhlak Kangjeng Rasul, urang supaya kenal ka Kangjeng Rasul, supaya asup kana kuay al mahabbah tatsba'u hal ma'rifah, kuayana urang mahabbah, cinta ka Kangjeng Rasul hingga timbul ma'rifah, kenal ka Kangjeng Rasul, wau ka Kangjeng Rasul. Setelah urang kenal ka Kangjeng Rasul, wau ka Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul oge wauheun ka urang. Amin ya rabbal amin ya robbal. Bu, Nabi Muhammad diciptakeun tina naon tadi asalna? Tina cahaya. Mulia apa henteu? Mulia apa henteu? 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Allah Adam, nur cahaya Muhammad diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala min malakin aujada nuran nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla ayyahluqa Adam alaihi salam. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah, maha luhur Allah, di mana Allah nyiptakeun nur cahaya nyata Kangjeng Nabi Muhammad. Allah menciptakan nyata Kangjeng Nabi, di nyata diciptakeun nur cahaya nah heula pangheulana qabla ayyahluqa Adam, satu acan samemeh diciptakeun Nabi Allah Adam 2000 tahun sebelum penciptaan Adam, nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad terus diciptakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan merolhok kieu nya. Kahartos naon? Cahaya benggeus lah. Hese-hese amas bae tere beres ngajina nya. Lamun ditanya kahartos naon? Cahaya benggeus. Insyaallah barokah sadayana. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kahartos naon? Gelo kabehan ya. Jamaah gelo Kiai Edan ya. Mudah-mudahan urang gelo edan keur buludan, mudah-mudahan menang sapati Kangjeng Rasul. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ya robbal. Tah awas sing hade sehingga malaikat nanya nyeta ka Allah, ya Allah ya Rabb. Kila huwa Adam, wa kila huwa Nuh, wa kila huwa Ibrahim, wa kila huwa Musa, wa kila huwa Isa. Malaikat nyeta nanya nyeta ka Allah hingga tercatat dalam kitab Maulid Ad-Deba. Kila huwa Adam, ya Allah ya Rabb. Apakah nur Muhammad aya nyata di Kangjeng Nabi Adam? Kumaha nyata jawab Allah, nu matak Nabi Adam menang pangkat istimewa, nu matak Nabi Adam dimuliakeun, nu matak Nabi Adam mendapatkan kedudukan anu istimewa nu mulia. Naon sababna? Karena di Nabi Adam aya nur cahayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kila huwa Nuh. Apakah nur Muhammad aya di Nabi Nuh?
Jawab Allah, nu matak Nabi Nuh salamet teu dikerem ku Allah. Seperti umatna nu bangkawarah nyata ka Nabi Nuh, umatna dikerem nyata ku Allah. Nabi Nuh salamet nyata teu dikerem ku Allah. Naon sababna? Karena di Nabi Nuh aya nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qila huwa Ibrahim. Ya Allah ya Rabb, apakah Nur Muhammad ayat Nabi Ibrahim? Jawab Allah, nu matak Nabi Ibrahim bisa ngelehkeun hujah penyembah berhala. Naon sababna? Karena nyata di Nabi Ibrahim aya nurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Musa, qila huwa Isa. Nu matak nyata awas qila huwa Musa ya Allah ya Rabb. Apakah ieu Nur Muhammad aya di Nabi Musa? Kumaha nyata jawabna nyata Allah. Nu matak Nabi Musa bisa berdialog nyata jeung Allah. Nu matak Nabi Musa bisa berkomunikasi jeung Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Naon sababna? Karena di Kangjeng Nabi Musa aya nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad nabi-nabi nyata urang menang derajat istimewa ti Allah. Nabi-nabi urang menang kaberkahan ti Allah, menang kaselamatan ti Allah. Kenapa? Karena aya nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang oge nu hadir penting ayeuna berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban pikiran, pikeun nyata memperingati Kangjeng Nabi Muhammad, ingin memperingati hari lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Sejak takdiman wa takriman, ngabuktikeun rasa ngamulyakeun, ngabuktikeun rasa takdim ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan urang sing kahibaran ku nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahartos kaharti naon cahaya angina gedenya paur ngangkat ya samping ya keur memakai sempak doang ya. Aduh, nya di kamera viral deh ge. Kiai Bogor keur ceramah etana kajeuleu. Naudzubillahi min tuh awas sing hadir. Jadi setiap apapun anu bersambung ka Kangjeng Rasul itu istimewa. Setiap apapun anu bersambung ka Kangjeng Rasul itu mulia. Hingga tingali Pak Bu ya. Idza quri'a maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli ma'in. Bila mana dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan marhaba di eta bacaan maulid Nabi, di eta bacaan marhaba li kulli ma'in, aya kadaharan, aya inuman, aya jeruk, aya anggur, aya lengkeng. Aya naon deui tah eta? Aya jambu monyet. Eta si cai diinum. Si kadaharan didahar, cai diinum, kadaharan didahar, maka ieu cai bakal ngajadikeun cahaya dina hate urang. Alfu nurun wa rahmatun, hate urang dipinuhan ku cahaya, 1000 cahaya jeung 1000 rahmat bakal terpancar dina hate urang. Hate urang anu tadina teuas jadi leuleus, hate urang anu tadina nyeta teu daek nyeta ngadenge papatah ti ulama bakal nurut ngata ngadenge kana papatah ti ulama di barokat Nabi ku sebab keberkahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bahkan sebagai ulama deui idza quri'a maulidur rasul, bila mana dibacakeun nyata maulid Kangjeng Nabi Muhammad, dibacakan marhaba, dibacakan sejarah Kangjeng Rasul, eta diharepna disimpen duit 10.000, 20.000 atanapi 100.000. Terus eta duit digolirkeun di hareup, dibacakeun maulid Nabi, dibacakeun marhaba, dibacakan sejarah nyata naon Kangjeng Rasul. Ieu si duit langsung dihijikeun jeung duit urang, maka layak takiru moal katapan ku sifat balangsang, moal katapan ku sifat hese duit. Naon sababna? Di barokati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku berkahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo urang urunan bener, komo urang korban ieu korban itu urunan sakaka sekian, yakin
niat ikhlas karena Allah, urang kabehan dibeungharkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Jawab si kompak, Bu, Kangjeng Rasul mulia apa henteu? Jawab Kangjeng Rasul mulia apa henteu? Anu bersambung ka Kangjeng Rasul mulia apa henteu? Kangjeng Rasul hebat apa henteu? Nu bersambung ka Kangjeng Rasul hebat apa henteu? Urang nu hadir penting ayeuna memperingati Nabi, urang mulia apa henteu? Urang hebat apa henteu? Urang berkah apa henteu? Demi Allah yakin urang hadir penting ayeuna kena memperingati Kangjeng Rasul, hamba nu dimuliakeun ku Allah. Demi Allah yakin urang kabehan kabawa mulia jeung bakal diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Diperkuat tingali aya sebahagian kalau ulama Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, seorang ulama mufti Mesir, nyata ngabahasakeun kieu Bu, tingali al-makan syarrafu bil makin. Perkara akan mulia, perkara akan istimewa, perkara akan agung lamun bersambung jeung jalma anu mulia. Betul? Perkara akan istimewa kalau bersambung sama orang yang istimewa. Betul? Perkara akan luar biasa kalau bersambung sama orang yang luar biasa. Betul apa betul? Sok urang buktikeun. Bu, Madinah Mekah aya nu apal Madinah Mekah aya? Aya nu apal Madinah Mekah aya? Aya anu tos berangkat haji aya? Aya nu tos berangkat umroh aya? Urang doakeun sing mabrur wa mabruroh amin. Anu encan loba, nu encan loba, hayang urang berangkat umroh hayang. Hayang berangkat haji hayang. Boga duitna? Ngarang. Bo, hayang haji hayang. Hayang umroh hayang. Boga duitna? Kumaha ya? Mudah-mudahanlah sing gede nasib urang kabehan amin. Mudah-mudahan sing gede nasib urang kabehan. Ai ku nasib mah insyaallah di mana be jalana bener. Ai ku nasib mah ku kehendak Allah mah insyaallah beres kabeh oge bener. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Sawabikul himam keinginan kita yang tinggi, cita-cita kita yang luhur, la tahriku aswarul aqdar, ieu teu bisa ngadobrak kana aqdarna Allah Subhanahu wa taala. Awas, setinggi apapun cita-cita urang, sekenceng apapun kahayang urang, dina cita-cita anu luhur, tina kahayang urang anu kenceng, hingga timbulnya eta kasab, hingga timbul doa, hingga timbul tawajuh. Tak ieu kasab, doa, tawajuh, la tahriku aswarul aqdar, teu bisa ngadobrak kana aqdarna Allah Subhanahu wa taala. Bu, contoh urang hayang beunghar hayang, ibu hayang beunghar, KBG hayang beunghar mah nya, hirup teu boga duit mah sarempit leumpang oge nya. Hirup balangsak mah ulah-ulah nyekal duit, napas ge eungap. Benar? Teu boga duit mah napas ge hese da sales mah. Betul? Ai urang beunghar mah pan bo imah gede, bener? Eta nageh gede nya. Gitu. Ai urang beunghar mah. Ai urang beunghar mah imah oge pan gede, muka panto tingali nyeta muka panto pas dibuka katingali nyeta tengah imah, katingali ruang tamu. Betul? Gila urang pan balangsak mah asup ka jero imah muka panto haju halaman wae. Imah na panto doang. Ya Allah ya Rabbi, betul apa betul? Benar apa benar? Tuh makan awas sing ade ya kupingkeun. Awas sim kurek nanya ibu hayang beunghar hayang. Hoyong beunghar hoyong.
Mudah-mudahan orang sing beunghar kabehan amin. Mudah-mudahan orang sing barokah kabehan amin. Ya robbal, boga kahayang hayang beunghar, boga kahayang hayang sukses, boga kahayang hayang nyetak kaya hingga timbul kasab usaha. Kumaha carana supaya beunghar? Hingga timbul nyetak ngadoa ka Allah turun urun ya Fatahu ya Wahabu ya Rojaku ya Fatahu ya Wahabu ya Rojaku ya Rojaku ya Rojaku be. Gitu. Punya kaya hayang beunghar hingga tawajuh nawajuhan kumacara supaya beunghar, kumacara supaya daun bisa jadi duit, kumacara supaya ieu nyata batu sing jadi emas. Tak itu keinginan orang anu luhur hingga timbul nyata kasab, hingga timbul nyata tawajuh, hingga timbul doa la tahriku aswarul akdar. Ia semua teu bisa ngadobrak kana akdarna Allah Subhanahu wa taala. Makana mudah-mudahan orang kabehan sing gede nasib ditakdirkeun ku Allah berangkat ibadah haji ibadah umroh amin. Ya robbal, ai urang gede nasib mah ti mana bae jalana bener. Ai gede nasib mah akdar ti Allah bagus mah ti mana bae jalana. Sugan aya Cina geblek ngacak-ngacak duitnya. Di pulungan kurang tingali aya yang sadaftareun gitu kan. Pakai berangkat ibadah umrah, berangkat ibadah haji. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ya robbal. Awas sing hade yeuh urang kebalikeun. Tah ieu. Jadi awas perkara akan istimewa kalau bersambung sama orang yang istimewa. Mekah Madinah mungkin anu terserang nu berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umrah, nuncan singgera kanasiban. Ieu Mekah Madinah ieu disebutna hada maqamus syarifain. Dua kota mulia, dua kota istimewa hingga nepikeun ka Dajjal moal asup nyata ka kota Mekah jeung kota Madinah. Itu aya hadis sahihna. Hada maqamus syarifain. Naon sababna nu matak Madinah Mekah menjadi istimewa? Naon sababna nu matak Mekah Madinah menjadi mulia? Jawabana karena Mekah Madinah ieu bersambung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mekah tempat perjuangan Kangjeng Rasul, Madinah aya makbaroh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mulia apa henteu Mekah Madinah? Mulia apa henteu Mekah Madinah? Sok kita lihat bulan Maulid ya udah diperingati ke orang. Ia bulan Maulid, ia bulan mulia apa lain? Jawab, bulan Maulid, bulan mulia apa lain? Bulan Maulid, bulan mulia apa lain? Lain. Awas. Bulan Maulid itu tidak tercatat dalam Al-Quran termasuk bulan mulia. Tidak termasuk arba'atul huruf 4 bulan mulia. Itu tercatat bulan Maulid. Bahkan punten cek kalam Arab, bulan Maulid ieu bulan anu penuh kasialan, bulan anu penuh penyakit, bulan wabah, bulan paila, bulan hese sagala endah. Awas, itu bulan Maulid. Tapi kenapa bulan Maulid sekarang menjadi bulan anu barokah? Bulan anu istimewa, bulan anu mulia. Kenapa? Karena bulan Maulid ieu bersambung jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bulan Maulid tadina lain bulan nyeta bulan mulia. Bahkan cek kalam Arab termasuk bulan penuh penyakit, bulan penuh musibah, bulan paila menjadi bulan istimewa. Kenapa? Karena bulan Maulid terlahir dirinya di jerokna hamba anu mulia, maka bulan Maulid kabawa mulia. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Urang ngadoa mudah-mudahan ieu di bulan Maulid urang kabehan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna Indonesia sudah sekarang sedang tidak lagi aman, betul? Ayeuna Indonesia kerariweuh. Betul apa betul? Riweuh apa henteu? Riweuh apa henteu? Riweuh kunaon? DPR. Ih, urang dieu nyahoan DPR. Masya Allah, ayeuna mah zaman canggih ieu nya. Ayeuna mah zaman canggih, kejadian di Jakarta nganyahoan ku urang dieu ayeuna mah nya. Kitu lewat HP, geus teu naon yah talipul hukmu bi ihtilafil azminah. Awas yah talipul hukmu bi ihtilafil amkinah.
Geus teu naon nyata urang seperti urang main media tidak apa-apa ai urang loba dipake manfaat mah teu jadi masalah walaupun cek tadi teh al-alat latunatu bil ahkam ya HP asal HP hukum alat hukum HP itu tidak bisa disangkut pautkan dengan hukum tapi al-alat bintibaril maklulat alat HP kumaha dipakena lamun eta HP dipake ibadah maka jadi pahala aya ganjaranana tapi lamun eta pake nyata HP dipake nyata teu bener dipake maksiat timbul doraka maka eta teh timbul nyata kana dorakana padahal hukum eta hukum asal alat tidak bisa disangkutkan dengan hukum tapi alat bintibal maklud kumaha anu makena lamun dipakena nyata loba manfaatna maka bakal jadi ibadah jeung aya pahala lamun teh mah loba madaratna maka jadi maksiat jadi doraka kumaha makena benar ai dipake tiktokan wae mah joget-jogedan nurutan anu viral-viral lagu nu teu jelas diturutan viral gitu ku kieu doang oge lagu eta viral be utah uger eta kikituan naon coba eta viral be kikituan doang ya akhir zaman ya utah uger ongkek eta nanaonan kikituan ya akhir zaman Pak makan awas sing hade ya teh akhir zaman sok makana yeuh pikeun urang ya terutama lewat maulid Nabi sing hade di antara tujuan maulid Nabi ya supaya urang jadi umat anu istimewa umat nu luar biasa supaya urang kahibaran kunurna Kangjeng Nabi Muhammad setelah uih maulid Nabi urang kahibaran kunurna Muhammad nurna Muhammad lumpat ka rumah tangga jadi barokah Nur Muhammad lumpat ka rumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah Nur Muhammad lumpat nyata ka budak doraka anak urang jadi anak anu istimewa anak anu solehah Nur Muhammad lumpat ka pemuda jadi pemuda yang berpotensial Nur Muhammad lumpat ka para pejabat jadi amanah adil jeung istiqomah amin ya robbal tah contoh nyaeta hikmah supaya kahibaran kunurna Muhammad contoh nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun awas geus jelas urang sok cek santri dirinya laqad kana memehna aya lapan lamna nyata lam li ibtida ilmu jalako hartina nganyatakeun aya kod nempel kana kalimat ilmadi kod kana ngamanaan nganyatakeun pi rasulillah ieu termasuk nyata hobar muqaddam mutadamu ahor uswatun hasanah ay qudwatun hasanah cek santri lapan uswatun ieu termasuk lapan nyata mustarok ayat tahida labduhu wa yata'adada maknahu lapadna hiji maknana loba wanis batul alfa dilil ma'ani hom satu aqsamin bila nuksoni tawatun tasa kukun takhalufu wal istiraku suhu tarodupu uswatun termasuk lapad mustarok lapad nahiji maknana loba seperti lapad haul aya haul teh eta teh terlaput lapad mustarok lapad nahiji maknana loba aya nu ngaman haul teh naon daya upaya la haula wala quwata teu aya daya jeung teu aya upaya aya nu ngamanan haul teh naon sakelilingna alladzi barokna haulahu Allah nyata Allah ngaberkahkeun nyata sakelilingna Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa eta teh diberkahkeun haulahu sakelilingna haram diberkahkeun ku Allah Aqsa diberkahkeun kenapa haram jeung Aqsa diberkahkeun ku Allah naon sababna haram jeung Aqsa dimuliakeun ku Allah jawabanna karena haram bersambung nyata jeung Kangjeng Rasul Aqsa oge bersambung jeung Kangjeng Rasul awal setar mi'rajna nyata Kangjeng Rasul hamba anu mulia nyata di Masjid Aqsa naik ke langit pertama hingga nyata ke alam malakut hingga itu ke alam jabarut hingga ke alam lahut hingga turun deui nyata ke alam mulki nyata ke alam dunia tah ieu teh diberkahkeun ku Allah bo Masjidil Aqsa barokah apa henteu jawab sing kompak Masjidil Aqsa barokah apa henteu barokah apa henteu naon sababna
Hah? Naon mah? Nabi. Barokah pantep, barokah. Nasabana? Nabi. Ya jawaban yang gerak balik ya. Nabi. Awas nyata Masjidil Aqsa nu matak barokah karena ia bersambung nyata jeung Kangjeng Nabi. Rek kumaha teu berkana punten pasing hade supaya urang tambah yakin kana muludan karena ia Aqsa teh berkaitan bersambung jeung Kangjeng Rasul. Masjid Al-Aqsa rek dikuasai ku Israel, digempur nyata setiap hari digempur Al-Aqsa rek dikuasai ku Israel hingga sampai saat ayeuna Al-Aqsa dijaga kamurnianana, dijaga keutuhanana, dijaga naon sababna karena Masjid Al-Aqsa ieu berkaitan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan aya kabar Indonesia can turun tangan dibantu ku Islam Timur Tengah. Iran ngagempur Israel luar biasa canggih nyeta bomna, luar biasa canggih nuklirna hingga tepat sasaran ditembak di Iran lewat 3 negara nyata di titik pembomandinya atuh pas. Alhamdulillah hebat teu negara Iran, hebat teu negara Iran. Indonesia hebat henteu? Henteu. Indonesia hebat henteu? Indonesia hebat henteu? Hebat sih jadi doa. Indonesia hebat apa henteu? Hebat. Hubbul watan minal iman. Cinta Indonesia sebahagian daripada iman. Sanajan teu hebat ke hebat teh pokona malah. Betul apa betul? Tuh. Awas sing hade ulah macem-macem Israel nyerang Indonesia moal menang. Betul apa betul? Naon sababna hebat Indonesia mah ajir mah garaga. Aya mak lampir, aya biro sableng. Aya gerandong kan. Ngan sakali-kali ulah ngabom we kitu doang geus. Sakali-kali ulah ngabom we kai sae beusi salah sasaran. Ulah nyeta bom bansos ge loba salah sasaran. Betul apa betul? Nu beunghar meunang nu basak teu meunang, lieur pan ieu. Ayeuna urang keur ieu masyaallah urang doakeun nya. Karena masyarakat menyampaikan aspirasinya dibenturkan jeung aparat nyata keamanan. Polisi atuh tugas diparitakeun untuk mengamankan karena polisi aparatur nyata keamanan. Masyarakat menyampaikan aspirasi. Betul? Kenapa masyarakat menyampaikan aspirasi? Kenapa masyarakat demo? Karena masyarakat sekarang sudah mulai kurang percaya terhadap DPR. Betul? Betul. Karena sudah keluar dari koridor DPR. Naon DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya menampung aspirasi masyarakat. Sebab perwakilan masyarakat. Betul? Betul. Rek kumaha teu demona. Giliran masyarakat sing jerit ayeuna ekonomi ancur-ancuran. Hese loba nu bunuh diri, loba nu gantung diri, begal di mana-mana, bener, pencurian di mana-mana. Kenapa? Karena masyarakat ekonomi sekarang sedang luar biasa krisisna. Urang tercecelak kapan hese di kalakah nyeta naik gaji. Betul apa betul? Betul apa betul? Masyarakat ngamuk, masyarakat demo wajar apa tidak? Wajar apa tidak? Punten kapanitia sanes politik kena ieu mah nyata pun terapo politikan tapi kena ningali kejadian ayeuna masyaallah kita tuh jadi korban masyarakat. Betul? Polisi jadi korban. Betul? Masyarakat menyampaikan aspirasi melihat masyarakat karunya nu diharandap harese duit karena kebijakan nyata Dewan Perwakilan Rakyat. Betul? Polisi menjaga keamanan dibenturkan, aya korban. Urang doakeun mudah-mudahan nyata masyarakat anu demo sing dipasihan keselamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan polisi dipasihan keselamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dipasihan kesabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Hingga mudah-mudahan negara urang bisa kembali nyata bersatu sadayana. Hingga anggota DPR diberikan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang benar DPR tidak bisa dibubarkan, mudah-mudahan terketuk hatena diberi taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala hingga DPR memperbaiki kinerjanya. Betul? Hingga DPR yaitu pro terhadap rakyat. Betul? Jangan ada istilah listrik neon-neon tai kuda di kadutan.
rakyat leutik ngajerit naonan asal beuteung pulang ngagendutan naudzubillahi min. Yang harusnya DPR itu bukan di Senayan, betul? Dewan Perwakilan Rakyat, menampung aspirasi rakyat, menampung aspirasi masyarakat. Cicingna ulah di Senayan, mana? Di tengah pasar. Betul? Pan di pasar mah sagala endah aya, bener? Nu kieuna aya, nu kituna aya, tukang dagangna aya, bener? Aya tukang hayam, aya tukang cabe, aya hayam-hayaman, aya cabe-cabean, bener? Nah nu eueuh nyata di pasar, betul? Harusnya turun ke pasar, cicing di tengah pasar, ngelihat bagaimana kondisi masyarakat. Ulah ieu mah DPR mercy we mercy. Betul? Naik mercy, tumpak mercy, naik mercy, turun mercy. Lumpang di jalan kapanggih preman pasar, dipalak moal. Teu wanion. Bener? Preman pasar malak nyeta naon preman negara moal wanion. Betul betul. Preman pasar malak preman negara wanion moal. Gitu ai malak di kapasan. Dengeran yuk. Iya cenah daging. Kasihan bere balik bener. Megah. Neng aya anggota DPR mau mercy. Mana ya? Saya anggota dewan. Tu wanion disieun. Gitu. Tuh jadi malakna henteu. Naon sababna? Sebab lamun kuring malak dirinya dosana 2 kali lipat. Ya Allah, betul apa betul? Bener apa benar? Tuh makana urang doakeunnya ya, mudah-mudahan negara urang cepat membaik. Amin. Mudah-mudahan negara urang cepat berkah. Amin. Terutama di bulan Maulid Nabi, mudah-mudahan Nur Muhammad kuayana urang memperingati nyeta hari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Nur Muhammad, mudah-mudahan sing numplok ka Indonesia hingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Para pejabatnya, para pemimpinnya Allah berikan taufik hidayah, Allah tanamkan nur cahaya Muhammad hingga menjadi pejabat yang cinta terhadap masyarakat, para pejabat yang cinta terhadap ulama, para pejabat yang mengedepankan kepentingan masyarakat hingga kesananya negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bo terus ya terus jam baraha ya? Jam 11. Terus ya terus ya setengah jam deui cukup. Sajam deui 2 jam deui. Masya Allah, ngajak ngaji, ngajak paeh eta meureunna. 2 jam deui. Sok awasi urang balikeun, jawab sing kompak, Bu. Hayang urang kahibaran ku nurna Muhammad hayang. Jawab Pak, hoyong urang kahibaran ku cahayana Muhammad hoyong. Hoyong kahibaran ku nurna Kangjeng Nabi Muhammad hoyong. Tah awas aya 3 golongan anu moal kahibaran ku nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Ayat 3 golongan anu moal menang syafaat ke jaga di poe kiamat, moal menang pitulung tega jaga di poe kiamat. Tercatat dalam kitab nyata Jami'us Shaghir 3 golongan anu moal kahibaran ku nurna Muhammad, 3 golongan anu moal menang syafaat ke jaga di poe kiamat. Mana? Nomor kahiji akul walidaini, hiji nu sok nganyerikeun ka indung bapa. Awas, kepinggan. 2 tarikus sunnati, nusok ninggalkeun sunnah Nabi. 3 lam yusolli alayya, nutara daek maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Aya baraha hiji naon Bapak? 2 deui. 3 selawat sekadang ngitung-tungna we. Hiji Bapak, 2 sunnah, 3 selawat. Barokah bae pokona mah nya, daripada ngaharenen bae nya. Insyaallah urang barokah sadaya. Na amin ya robbal
Sok urang bahas, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sangkan urang kahibaran kunurna Muhammad lewat maulid Nabi. Hingga pengorbanan urang harta, tenaga, pikiran. Nu dikorbankan penting ayeuna supaya kahibaran kunurna Kangjeng Nabi Muhammad. Sebab lamun Nur Muhammad cek tadi lompat ke rumah tangga, yakin bakal berkah rumah tangga. Lompatnya tak anak urang jadi anak anu soleh jeung solehah. Lompat ka hiji lembur bakal jadi subur makmur gemah ripah loh cinawi. Lompat ka ulama diarangkat derajat ku Allah ilmuna jeung dunyana. Lompat ka para pejabat Nur Muhammad, para pejabat akan memikirkan mengedepankan kepentingan rakyat. Lamun nyata nur cahayana Muhammad nempel kana diri urang. Di antarana anu moal meunang syafaat kejaga di poe kiamat, anu moal kahibaran kunurna Muhammad nomor kahiji sok nganyerikeun ka indung bapa. Aya sok nganyerikeun ka indung bapa aya. Aya sok nganyerikeun ka indung bapa aya. Mana jelema mana? Aya cekek sakalian kadinya. Ya Allah, beres di kamar mandi, keluar di kamar mandi, anak modal. Mama, punten mama itu si dede modal, pang nyebokankeun mama. Ieu neng kagok keur make lipstik mama. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Mama nitip si dede mamahnya ieu batur SMP mamah ieu teh hajat kawin rek ondangan mamah mualam ieu nitip si dede mamahnya aya nu kitu aya. Kunaon ieu indung bapa jadi tempat penitipan anak ya. Aya nu kitu aya. Loba. Betul apa betul? Loba. Indung dipake tempat panitipan anak leheung mun dibere duit mah. Bener? Keur mah anakna jalingur ngayuni bilatung nangka. Mere duit henteu da beuki jajan anakna. Pan eta teh nyiksa ka akolot boloon. Betul apa betul? Betul apa betul? Awas sing hade yeuh pikeun maulid Nabi nu sok nganyerikeun ka indung jeung bapa nu teu hormat ka indung bapa. Indung bapa dijieun panitipan anak, rajin nyieun anakna, tapi urusan embung pan boloon eta nu kitu. Aing nyieunna getol, aing urusana embung. Ah ngeunaheun. Ngeunaheun meureun. Geloy. Ya Allah ngeunaheun. Ngeunaheun ge keur anyar keneh nya rumah tangga ngeunaheun ge nya. Aing geus boga anak loba mah lain ngeunaheun riut. Betul apa betul? Bener apa bener? Pan panganten teh aya panganten baru, aya panganten bari, aya panganten can kaburu bang gitu kan? Rumah tangga teh pan aya rumah tangga aya kabagi 3 tahun. Tahun pertama nyata mana? Tahun pertama salaki ngomong pamajikan ngadengekeun tahun pertama. Datang tahun kedua, gitu kan? Datang tahun kedua pamajikan ngomong salaki ngadengekeun, bener? Datang tahun katilu salaki ngomong pamajikan ngomong tatangga ngadengekeun, bener? Jeung piring brang-breng-brong betul? Eta kaalaman ku urang bener? Kaalaman kurang kabeh tahun pertama mah anyar kene pakanganten salaki ngomong pamajikan ngadengekeun neng anu muhun neng tongkit muhun neng wayahna muhun ai tahun pertama mah bener datang tahun kedua sok mana pamajikan ngomong salaki ngadengekeun ceuk aing ge naon nurut ka pamajikan aya salah kita nurut ka pamajikan aing mah. Hei, aya nu kitu aya. Di mana? Rupana hampir kabehnya, teu nanaon, eta calon wali kabeh. Sebab Pak, punten, lamun yeuh pikeun bapak-bapak yeuh, lamun hayang bisa urang makrifat ka Allah, hayang bisa cepet kenal ka Allah, sing sabar be ka pamajikan. Eta aya keterangan eta. Qala ahadun minal auliya
tahta hukmi imro'atihi tu'dihi bilisanha wa bi'af'aliha qala ahadun minal auliya. Yo, sekebanyakan anu jara diwali ayeuna yo jadi kakasih Allah hingga bisa makrifat ka Allah, hingga bisa usul ka Allah, eta teh lolobana teh tahta hukmi imro'atihi, hirupna digencet ditindas ku pamajikan. Gitu. Tudihi bilisaniha dijerikeun kulisana ceuk aing ge naon sia. Ceuk aing ge naon sia. Dasar sia mah kitu gerge teu nyawaro ka pamajikan. Tudihi bilisaniha wa bi'af'aliha, aya babaturan joger panto ditutupkeun. Sabar. Aya babaturan gumreng piring dipepeuskeun. Sabar. Tereh jadi wali eta. Ya Allah, aya gitu aya. Aya gitu aya. Loba. Mudah-mudahan sing lulus. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Awas sing ade punten pikeun para pamuda sing ade. Awas ulah sok nganyerikeun kan ngajadikeun indung Bapa tingali. Ayat 3 ayat nu dicipta ayat 3 ayat nu tercatat dalam Al-Qur'an. Ieu 3 ayat selalu berdampingan teu meunang dipisahkeun. Bila mah dipigawe salah sajina maka terima hijina. Mana 3 ayat nu berdampingan? Hiji, aqimus shalah wa atuz zakah. 2, atiullaha wa atiur rasul. 3, waskurli wali walidaik. Ia 3 ayat yang selalu berdampingan tercatat dalam Al-Quran teu meunang dipisahkeun salah sajina. Hiji ayat pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah marentahkeun salat jeung marentahkeun ngaluarkeun zakat. Ieu 2 ayat teu meunang dipisahkeun. Dikala salat maka kudu ngaluarkeun zakat, dikala zakat maka urang kudu salat. Salat tara zakat wajib di zakatan hartana trikol zakat maka moal diterima salatna. Sabalikna zakat rajin zakatna tapi salat tripi gawe maka moal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama. Nu kadua, atiullaha wa atiur rasul. Taat ka Allah, taat ka Kangjeng Rasul. 2 ayat teu dipisahkeun. Dikala urang taat ka Allah maka urang kudu taat ka Kangjeng Rasul. Dikala taat ka Kangjeng Rasul maka kudu taat ka Allah. Taat ka Allah ka Rasul teu taat. Taat ka Allah ka Rasul teu taat maka bakal diterima taatna ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu nu katiluna, awas waskurli wali walidaik. Syukur ka Allah, syukur ka indung bapa. Bungah ka Allah, bungah ka indung bapa. Taat ka Allah, taat ka indung. Awas sing hade. Urang syukur ka Allah, ai ka indung bapa teu syukur. Ai ka indung bapa nganyerikeun, ai ka indung bapa nyaeta nindes, ai ka indung bapa selalu nyenceurik, maka moal ditarima syukurna. Naon sababna? Karena ieu aya teu meunang dipisahkeun. Makana wajar moal meunang kahibaran kunurna Muhammad, moal disapatan ke jaga di kiamat di antarana jalma anu sok nganyerikeun ka indung bapa. Ka bapa teu boga adab, manggil bokap. Bagian ka emakna nyokap. Lebah nini aki nyakop. Salaman geus lain cium tangan. Ieu budak ayeuna mah salaman kana pipi, kana tarang, engke mah kana bujur. Ya Allah ya Rabbi. Naudzubillahi min. Awas sing hade ridallah fi ridal walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Sok menta hampura balik nyata ngaji penting ayeuna supaya urang kahibaran kunurna Kangjeng Nabi Muhammad, supaya urang menang sapat ke jaga di poe kiamat. Wayahna sok menta hampura menta ridona hayang hirup berkah karamah anu istimewa, kamuliaan anu luar biasa, doa anu mustajab. Daya deui nyata doana indung jeung bapa. Eleh doa para wali, eleh karomah palawi nyata ku doana indung ku karomahan indung jeung bapa. Urang doakeun mudah-mudahan indung bapa anu masih kene aya simparang ujang umurna. Amin. Mudah-mudahan utus teu araya sing ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nomor kaduana tarikus sunnah, nu tara daek qobliyah ba'diyah. Nutara daek tahajud, nutara daek duha, jauh kahibaran kunurna Muhammad. Nomor katiluna nyata mana jalma anu tara maca sholawat. Hoi eta rek kamarana eta.
Urang doakeun anu ngaji can beres baik ti heula si dileg-leg jurig jarian. Ayo diamin. Rek kumaha kahibaran kunurna Muhammad ngaji can beres baik ti heula eta. Henteu cenah kiai rek ngalipetkeun ieu dong karpet doang cenah ge yuh cenah. Endes maila deui ieu. Singa de seurkeun maca shalawatnya terutama di bulan Maulid. Sok auron urang mah bada shalawat beus. Teu kudu panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lobakeun maca shalawat di bulan Maulid Nabi. Naon sababna? Tingali saur Syekh Ali Jumaah, tingali nyata pidawuh nyata Syekh Ali Jumaah. Hada syahrul anwar. Ieu teh bulan penuh cahaya. Bulan penuh nyata kemuliaan. Paksiru fihi minas sholati ala nabi. Seurkeun maca salat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Fa inna kula amalin bainal qabul war rad. Karena setiap amal eta aya antara ditarima jeung diterima. Aya salat ditarima jeung teu ditarima. Aya puasa ditarima teu ditarima. Illa sholat ala nabi, terkecuali urang maca salat Kangjeng Nabi, maca shalawat ka Kangjeng Nabi yakin diterima na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal sallallahu wasallam. Ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin nas'alukal karamah bi karamati Rasulillah wa bi safati Rasulillah hasil maqasidi wa maqasidana husun maqasid jamaah fi kulli hawaiji dunya wal akhirah wa bi tausi rizqan wasi'an halalan thayyiban bi hisab hud masafa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.